Subhanahu wa taala. Wa yashtagilu bi ta'at ina salat ngalaksanakeun salat sibukun teh wa tasbih maca tasbih wa tadzkir maca dzikir was tilawatil Quran jeung maca Al-Qur'an. Tah maca Quran utama maca Al-Qur'an. Bahkan dina maca Quran mah urang anu kamari ngadoa ka Gusti Allah teh pan kieu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gitu pan. Eta teh umum. Urang sadaya ngadoa dina bulan Ramadan eta. Hartosna naon? Allahumma nun Gusti inni as'aluka abdi nyungkeun ka salira. Naon? Ridhoka, ridho salira Gusti. Wal jannah abdi hayang surga salira Gusti. Eta urang unggal tarawih. Ngadoa ka Gusti Allah. Wa na'udzubika min sakhatika abdi nyungkeun pangaran ti salira tina bebendu salira. Wan nar jeung abdi mugi ditebihkeun tina neraka Gusti. Dina tiap tarawih eta teh urang nyungkeun ka Gusti Allah. Tapi kajalmi anu ngaos Quran, kajalmi anu ngaos Quran mah ku Allah teh lain nu hungkul nyukeun tapi anjeunna bakal dipikarin nu ku surga. Partenan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga mika cinta, mika deudeu, mika rindu ka opat golongan. Tah urang di dinya teh. Lain urang hayang surga, tapi surga mika hayang ka urang, mika rindu ka urang. Pan urang ya, ayeuna mah pan urang teh hoyong, hayang lobat ka surga, ieu mah tibalik. Surga nu hoyong penak sareng urang. Bener Bu? Lamun urang mika rindu ka surga wajar. Lamun ayeuna surga mika hoyong ka urang, ieu luar biasa. Pan urang mah hayang lobat ka surga, ieu mah urang hayang dirindukeun ku surga. Kasajeuna jalmi anu dipikarin ku surga teh sojunjunan kalil Quran. Jalmi anu maca Quran. Baik kedah tiasa ngaos Al-Qur'an teh. Nah ku abdi insyaallah Ibu ieu jantankeun uswah. Uswah dalam sari toladan. Sari toladan kangge urang sadayana supados jalmi teh dibimbing man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'al Qur'an khalfahu saqahu ilan nar. Sajalmi anu ngajadikeun Qur'an imamna pamimpinna maka eta Qur'an bakal mengajak ka surga. Tapi Qur'anna diantepkeun tepan dibaca-bacaan bujung-bujung diamalkeun saqahu ilan nar. Tanu teh ayeuna urang jantenkeun uswah naon suri tuladan ka saha ka urang kalih urang. Ibu sabara hatam ayeuna? Al-Qur'an tos hatam teh can. Bejakeun ka budak. Lamun tos hatam, emang geus hatam. Hete. Wartos mereka, neng geus hatam baca Al-Qur'an teh? Encan. Mamang geus hatam. Wartos ngam urang kali. Mas sabara kali salinten. Mama sajud, alhamdulillah 2 juz tamat. Wartos ngam budak. Ngaran budak urang janten uswah. Rek kumaha budak nurutan ka urang samantara urang oge can bisa nembongkeun. Nya amal teh aya nu kada disumputkeun kada ditembongkeun, lamun disumputkeun sadayana rek saha nurutan. Ibu rek ka masjid. Nah ibu teh ka masjid sieun ria. Ria mah eta mah masalah hate.